Sampurasun, wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Patepang deui sareng simkuring pun Dava salami 5 menit kapayun simkuring bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos samingkon kapengker ieu. Pamirsa, hiji warta ieu ngeunaan ngadugikeun nasib di lokasi wisata edisi 13 Februari 2021. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuk kakiwari teu saeutik nu ngahajanyer kasab tina balantikna. Rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeang lain wae urang Pangandaran katut sabubudeurana, tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus belasan taun dagang bakso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kaluargana tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungetan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasoalan. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayuneun. Pamirsa sadayana, mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun, sampurasun.